Sakman. Naon sia? Hiling. Arsip ulah. Ganteng bayar Sakman. Arsip naon sia anjing? Wah, gerai gede. Ayang ke Sudang. Walaupun sudah ngelulus doang iya awak ayah. Yah, bunda mawakan kopi jeung ayah supaya seger. Makasih sayang. Yah. Kumaha eta pale si Sakmat masih aya teu? Atuh lah bun, mun aya kene mah aya mikiran manehna bae meureun. Ho sih yah. Yah. Perasaan keur ayah ngadeketan bunda mah? Ayah sok ngagoda bunda ngajak jalan-jalan. Kok ayeuna geus nikah? Ayah tara ngajak jalan-jalan. Coba ge ku bunda. Ingat-ingat, orang nikah karena naon? Ya karena jodoh lah. Nah, eta nu jadi bukti. Cek papa tage pernah berkata kalau jodoh itu nggak bakal kemana-mana. Makanya ayah teu ngajak bunda kemana-mana. His dasarna be ayah mah koret. Geus lah bunda ndek mandi heula. Oh geus satu. I love you. Aduh, karunya ka Bos Ahmad lah. Geus mah tinggalkeun kawin ku si Aldo yang si Amin. Dipatahkeun hatena. Terus sekarang anak melet malah salah sasaran. Goreng hirup tak budak. Aiki main bete, baturan lah. Astagfirullah. Si Bobatok si Sakmat dah makin kuari makin nekat. Berani-berani na manehna melet bunda Alda. Aing kudu mere perhitungan ka manehna. Teangkeun kuing lah jelmana. Haram jadah doangan. Bon, ayah keluar nya. Ih, iya si ayah ka mana nya? Aing nak kambejaan lamun aing engeusan heda. Aing nak neangan si ayah lan lah, pasti atuh jasa. Hudang sia hudang. Naonan sih Min? Mana batur sia si Sakmat, aing nak mere perhitungan. Karena mana aya niatan nak melet pamajikan aing, ha? Eueuh mana ka gering. Bisa gering oge eta jelema. Kumaha teh gering, Bos Ahmad dicium langsung bareuh pipina. Terus anu leuwih parah, mana trauma Min. Mentalna kena gara-gara ciuman beracun sia. Eta sia budak menikah bina-bina. Pangrasaan bieur aing teh sakituna. Tapi emang eta kenyataan Min. Mana korek ngajopak be di imah. Dek dibawa ke rumah sakit teu boga BPJS. Sia nyanta eta nu ngaranna Ajab. Jelema nu sok ngaganggu rumah tangga batur. Honggeus aing mah salamkeun bae ka si Sakmat. Wayahna bae kudu disalamkeun intina mah. Aduh. Pan ngajak aing sih Min. Eta salam aing ka si Sakmatnya. Ayah, Bunda. bunda geus teu deui ya. Wah, bunda geus teh deui. Heuh ya, tadi bunda mandi, terus ke bunda dicek, geus bersih. Wah, jadi orang bisa jubra-jabret dong, Bon. Atuh bisa lah ya, pabrik anak kan geus dibuka. Allah, akhirnya orang bisa jubra-jabret, Bon. Panggil saya, Bon. Ayo ya. Ji, bejakeun ka obos ya si Sakmat. Ayeuna si Alda geus muka pabrik anak, terus aing dek produksi anak. Bejakeun. Ayo ya. I'm coming, baby. Ma. Aduh. Si Amin nitip salam kurang nonyok aingnya. Aing balik deh lah.
si Egi kemana dia? Nah, tahu dah. Aisyah di mana baik? Kering bos belnya, kering. Aisyah nanauna nonjok beteng Aisyah gitu. Eta titipan si Amin bos. Mainnya ngambek gara-gara bos melet si Alda. Keun si Amin wawanan ka aing Aisyah teh. Ay bos kenon keluar, pan keur gering meureun. Aing geus nginum cai kalapa gi. Berada berkurang be perah di si Amin tah. Aing di mau ge. Karena rasal aing lah keluar be neangan sia. Jeung hiji di bos. Hot news, kabar terbaru, terpanas dan wow. Aisyah kabar naon ku lebay-lebay teuing sia. Eta bos si Alda geus teu head. Tadi ndek diubert abret ku si Amin. Bener sia. Bos. Bos, non bos. Bos. Aduh. Burak. Bos. Oi. Bos. Aduh. Bunda Nuhnya, aduh. Ayah penipuan sampai 12 ronde. Aduh. Heuh ya, bunda ge nuhun. Hooh. Cenah aya ka kebon kan ya? Heeh, Bun. Nek noong kebon heula beusi be aku bagong, Bun. Ya geus atuh aya geura siap-siap. Geus atuh. Bunda mau ilo ka kebon dangder. Ya, si bari lanjut di kebon, Bun. Ampe 64 ronde deh. Tih nu gelo ya. Geus atunya. Engke amun balik di kebon lanjut deui nya, Bun. Siap. Ampe 24 ronde. Oh ya, geus rek ka ditu. Kuat kan, Bun? Kuat atuh ya. Aduh. Oke. Geus rek ka ditu.